cau arah sakit itu karena hakan dibawa ke aing mah dan teh nu ati mah berat euy aduh ampun aing mah ieu mah kayu super jati ieu mah kedua kali ke kaki bet kemana mana ayo ke udah kerja cawi ya ke jual cau udah kerja cawi ya salah sakit cau lagi ya salah lah paling sabar lagi jualnya eta 100.000 ke 100.000 heeh wah 100.000 mah teuing atuh teh 10.000 rek dijual mah 10.000 heeh aduh kayak aduh bener ya kan cau alus cau Lampung ya memang ya cau alus tapi bagi tangkulak mah eta goreng geus asa kieu teh jadi hancur hargana ge tapi kalau asap hujan terus sebarang masih kada masih iya rada-rada konsep etik tuh jangan sepisan urang mawa kana mobil ai geus asa kieu mah hancur mah urang mawa atahan ke Jakarta teh ai geus kitu mah keun bae ku urang pokona dibayar 10.000 barek dijual 10.000 moal ai 10.000 dia ke lacik bisa ngambek ke urang lamun teu kieu mah mun asakan kita tibang kieu we kabeh tah baru kieu 100.000 wani asap gede asap beritan asap teuing mesti itu mesti kena harga kene kan mah ngarepes meunang we pokok ai mah nyaho tangkulak aing teh cau mah kudu kieu tar mereka jual cau tah aing geus asa kieu mah hancur tapi ka itu nage aing mah mau jadilah aing mah asa bodo teuing da urang balik teu butuh digadak du kuali teh lah mau jadi yang matok geus lah teu para ruguh manehna merek ngajual model cau-cau asa kitu mah keur naon geus sehakan di imah mah dijual cau kitu mah geus asa kitu lamun nu atah kurang ditarima teh 100.000 urang wani mawa ka dieu nu atah sok ngalemahkeun tangkulak si mah aing mah da nyaho tangkulak lain kakara aing teh geus menang tahun-tahun jadi tangkulak teh teu ecreug sia mah ribet ngomong we sia make jadi tangkulak 13 duit sia mah daripada dijual ku aing bener lebih hakan ku aing lah sekalian rabok ku sia atuh make ditawarkeun ka aing da aing mah teu eta teh hayang cau tadi ge cau arah sakit itu karena hakan dibawa ka aing mah dan teh nu atar nu geus sakitu sia teh kalau teu mikir sia mah butuh ka aing rasakeun sia pokona mah teh hayang nulungan aing ka sia-sia tapi aing ge keur butuh wah kita risakeun nu gawe aing mah ya di itu tuh nah kayak gitu we guari geus mau pacu ke kerek jam 8 geus rek mantau gitu naon teh bet guari mana mantau gawe teh kunaon teh kerek jam 8 lah kayak gawe teh urang sorangan sabah ka mana teh gawe pan sabah mah lajo saman model teh lajo saman itu maneh sorangan gawe mun kudu jeung bae sudah gawe sama ripuh ke berasieun aing mah haraya mah gawe sorangan mah mana mah kitu mah sorangan aga tuh gawe mah tak naon ngadeluk ya mah licik naon gitu lah ai sabah dijinan lajo sama urang teh sudah mana mah dudak ngora kene mah tak naon ngadeluk asa mah kolot oh atuh kae dasar mah teh setahun sekali uga hayang hiburan hayang jajanan bilang duit kalau mah ke duit aja saman mah aing mah ada sama teh setahun sekali ke sok buru balik deui ka itu nah aing mah muah baik sorangan mah gawe sorangan repu aing mah batas sieun berarti sama kedua aya si abah kakarang getoa meureun ya aya eueuh mah kedua si mah yakin ada kudu apa gancang beres gawena ai sorangan mah ripuh mun aing haraya mah sieun di ongko sieun sia mangsa mantok deui ka itu gawe deui moal aing beureuh mantok ka imah moal mau digawe moal geus tong gawe deui sa teh ka isukan aing beureuh mantok aing lah moal teh harayang gawe aing mah teu eceug sia mah palarek mantau atuh geus sagawe deui mantak naon teh isu keneh karek jam 8 gambar si abah mah di kamar ge minta idin si abah mah atuh naha sia kabar di nyarita ka aing gara kalajo saman atuh kitu aing geus taun geus beurang kieu taun halas aing teu nitahan deui sia rasakeun salama isukan gawe deui ku aing tong gawe deui sia mah geus sia goblok teu ecereug kalakuan sia mah licik ke aing si abah di ijinan lajo saman aing teh si awas ya aing mah hayang teh ngam kudu digawe sorangan geus aing mah mantau geus aing mah kan lajo saman lah geus aing jor sia mantau lamun aya pangabutuh ka aing rasakeun sia pokona mah teh hayang nulungan aing ka sia-sia tapi aing ge keur butuh itu keur digentahkeun aing rek peplakan sia kalah mantau teu ecereug kalakuan sia mah yakin sia teu balik teh goblok na teh sia